malah itu nabi saya ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di channel Geng Hanyir Official. Ayeuna lokasi abdi aya di Sekolah Dasar Negeri Cisujen di Kecamatan Takokak Cianjur. Ayeuna pasti lebih beda karena di si Geng Hanyirna ayeuna lumayan rada lengkap mangnya. Jadi abdi teh nyalira aya sawae eta teh? Doble. Bet. Tadi heula. Doble. Mang obet di wae euy. Doble. Ya obet aya si Kiki. Jamal. Mang Kiki. Jamal. Aya Jang Walid, Kabur. Banar Kapol Baseuh. Kabur. Nah, terus oge aya Bang Dimas. Mang Dimas Tukang matre, ieu tukang matre. Lighting. Bang Dimas teh pokona mah fotona di eta nya Di screenshot. Ka info takoka tuh. Aya kokolatna oge Mang Ipong. Ah, maka deuleu poek nu. Tadi heula Mang. Mang Ipong sareng hiji deui aya si Adit. Dit. Sawadikap. Sesepuh ti dia aya Abah Miranta. Obat lu. Sakituan mah paling. Tong hilap manghukukna. Wah, bos. Mang Ukuk. Power bank. Aya ini Mang Ukuk. spesialis kulit. Sawadikap. Annyeonghaseyo. Iya si pemburu hantuna. Si pemburu hantu ya. Jika aing Tukang ieu Ayeuna mah caritakeun cong lang. Caritakeun Sok, Mang, lah ceritakeun mistis-mistisna nu di dieu. Horor di SDK naon kitu. Tambah penasaran. Tah eta nama ke ditelusuri sok. Tadina kumaha? Tadina kumaha? Tadi nama Lin SD itu. Sekolah. Seriusan. Aduh, Lah. sawadikap. Pokoknya mah gitulah di dia loba loba dedengeannya ti masyarakat anu sok lewat dia boh anu ngahaja atau perjalanan sok loba cenah carita Dan nama urang anu, kali sakola ge seueur nu kasurupan gitu. anu dipegatnya mangnya. Gitulah pokoknya mah aya nama. Tapi sebelum lanjut ke videona saya jangan lupa di like, di subscribe, terus engke lamun geus ditonton Magnum. di share nya ulah poho. Magnum ya. Wih. Komen weh, ting loba. Goblok. Magnum. Baca doa heula, baca doa di. Sok. Jadi sebelum mulai urang enak sing dipasihan kakuatannya sing digedekeun imana sareng sing ulah aya nepikeun ka kacilakaan. Sing untung aya naon teu? Ulah tuh, kudu aya naon. Kurang diaminkeun atuh. Kudu aya naon. Disponsori oleh Badak Afrika. Kedelai hitam berkualitas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saberapa bulan dah geus teu diisian mah? Saberapa bulan geus teu diisian? Saya iya we salami pandemik pada nanya. Geus sabarapa bulan pandemik ieu teh corona teh? Opat aya 4 bulan. 4 bulan naon teh di bulan 2. Anu Das. Baheula lamanya di dieu teh pemukiman warga sarua kos di lemur. Dan pemukimanna kan aya nama bedeng. Tapi baheula mah di dieu teh mah biasa cek ini urang mah. Tah mun kaca itu sok ka dieu. Ningang mak. Ningang mangsa ya, angsa bos.
ningal mangsa Mangsa di kualitas. pas subuh zaman baheula mah ning nyara rubuh ning nyara rubuh tah aya WC teh kan ieuna tah acara ieu teh ka dieu aya masih doge aya Da barat ge urang sekolah di Darium mangnya tah. barudak. Terus teh ai cek anu kolot baheula mah loba barudak leutik cenah sakilah Nu uyul kayak murahnya. uyul meureun nah di sapra kejadian eta jarang aya nu kacai ka dinya da baheula mah WC na oge ngan aya 3 baheula mah ayeuna mah alhamdulillah meureun geus aya 6 7 yang di tukang 8 Ya. tah baheula mah di dieu teh tempat arulin urangnya kemana dieu teh ayeuna mah dijieun kantin alus aya mah sawadikap kompak rongcong congcong lah. Enak kemana ya? Nah, jeung deui anu pokona mah anu sakola di dieu anu boga leumpeuh Yuni pasti sok kasurupan cenah mah aya baheula teh di dieu teh anu maot baheulana pisan anu maot anu keur ngandung 8 bulan di kaki wari gentayangan Allah. di kaki wari gentayangan Angin bangnya. merinding tuh tah jadi semenjak eta ngalegenda lah anu mau eta teh ngalegenda pokoknya di kaki wari soalnya di dieu mah pan kadi jauh sekolah teh henteu kos di SMP Enak kemana mah? nama urang kapipir urang tingalian pisir coba mang tong jero-jerona Euy, hiburan. Mang, aya tangkal carinya. Di dia tangkal carinya da kumargi poek jadikan teka ieu teka socaan. baheula mah di dieu teh lapang poli yang dia amun Maaf, teu konsen aing. amun setiap aya nu kasurupan teh pasti di kelas 4 di kelas 1 jadinya ayeuna mah urang nerusuri di tukang cekidot Iya, bangunan anyar din mang. Bare toma, iya dah perasaan. arek apa ieu mah perpus meureun yuk WC coba urang bisa dibuka tuh WC na teh Bocor kayak gitu. Ya pipir perpustakaan anu anyar. Letak si pohon anu gede teh anu geus legenda yang kampung Cisujen di Palih Pengker anu di santeran ke baterai. Ai carita teh mang. Carita mah pasti lobangan. Nyatakeun simpang siur teh nih. Jadi bingung kudu ngajelaskeun anu mana. Tapi anu paling legenda mah nyatakeun anu mautna hamil. Eta unggul sih. Tapi seueur anu bangsa amun anu si Neng Gundi mah. Geus pasti. Kacaritakeun kau ge pasti aya rumah kosong anu paling ditu teh ning Anu jajalanan anu urang coba paling engkeun nya eta mah jangan dina we nya closingna.
Heula. Jadi ayeuna mah orang keliling-keliling heula we. Siap. Ayeuna teh malam naon, Mang? Malam Jumat bang. Malam Jumatnya. Seriusan nih? Asli nih. Serius? Urang poho mah, bener. Berarti video kamari nu di up malam Jumat geus saminggu nya Mang ya. Apa nama sadaya pami support channel ieu nya. Kami suka di like, di komen, terus di share, terus tong hilap di subscribe nya supaya channelnya berkembang terus itu. Anu dicaritakeun tadi juri anu di WC teh nyatakeun WC-na asalna belah ditu belah juru dan seiring pekerja dimajukan ke belah dia. Pokoknya mah ke SD mah inget teh cerita juri gepeng Si Maya teanya cenah mah. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Dah baheula oge WC ieu nya. Terus anu kadua. Oh. Oh iya tuh euy. Bisa lompati heula ka dinya. Jadi ayeuna mah kumaha jadi lanjut ka Celena apa kumaha? Soalna ayeuna geus jam 12 leuwih saparapat. Mantap euy. Jadi kumaha ayeuna? Sawadikapkeun we. Sawadikap. Bagi kelompok kan. Pokoknya mah enak orang sawadikapkeun bagi kelompok dua kelompok tiluan-tiluan opatan-opatan urang cenah menelusuri heula opatan-opatan waktuna ulah lila teuing paling sabaraha menitan Terus terang sih 5 menit 7 menit geus gitu gantian. Jadi orang nungguan heula kelompok hiji nungguan heula ulah dibarengkeun. Jadi siap. hari kitu mah lumayan meureun Siap, si eta ge daraekeun aya heuh. Siap. Yap. Oke. Dan itu apa? Tang uji nyali euy tiluan-tiluan. Disawadikapkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Mang Ipong, mun aya naon teh ngaharewos nya. Siap. Urang panruasan euy, geumpeuran. Ngomong urang Yuk, karep Mang Ipong tungguan euy. Aya angin, gede angin bos di dia. Nah, ada orang ke perpustakaan. Lumayan tempatnya ada. Itu bisa mantul, kalau kaca belitnya. Mantul, mantul kacanya gitu. Itu bacanya. Masih kena sepi di dia urang mah hampura badag teh tah caringin kecil teh henteu tepati itu kalau luhurkeun ge geus teu ka ieu teu ka hantal jauh teuing nya ibun masih kena sepi di dia cuman itu angin hungkul anginna ngajakan ieu campur we mah teh jelas sarana mah coba angin mah hese ieu anginna hungkul nu ngajakan ieu teh tirisnya kontribusi teh tiris kaki mah kecil gak
Mana tong berarti? Jadi ke. Akhirnya baterainya diharap. Coba kelasnya bet. Di kelas. Hah? Tuh. Maipong kumaha tuh? Ayo Karasana kumaha tiis wae. istiswanya dan ayah ieu nya. Paling di paling gitu tuh Di WC nya. di WC anu rada aya aja mah. Iya tuh. Gua aing Kan iya. Belikna euy. Duh, kanu jaket mana eta rokok? Aing mah. Keheula Belut tuh. lain. Tukang coba bet. Tukang jangan. Ngomong muriding. Sumpah demi Allah. Aslina anjing muriding. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Anjing anu dengar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing. Astagfirullahaladzim. Aduh. Manawa? Aduh. Bagong nyeri. Lain suku aing aduh. Bagong dipipir bener. Mimitina muriding mang. Jadi kumaha? Hah? Jadi kumaha? Muriding heula mimitina mah aing eungap. Eta ngan bieu pas asup WC bagong suku asa aya ieu bagong asa anu nempes. Labuh? Asa anu ieu nih ngagayat. Labuh. Hah, henteu ieu labuhna. Terus Heueuh asa anu ngagayat. kabeh barudak kabeh. Henteu urang. Urang di tukang soalnya. Kameranya coba. Kemana? Jadi kumaha itu Hasil barudak nu kumaha? pertama Kelompok pertama teh kumaha asal ripuh geuning. ruas amang. Ruas. Tiis nu karasana. Jadi hawa nama tiis. tiis Naguk. Lulus kabeh anjing. ku teh tiis. Dibeli gua. Jadi Mang Ipong lompat mah ruas mah. Mang Ipong naon Mang Ipong? Maipong naon Maipong. Lompat ieu lah Oh, goblok. bacaan lah kalau mungkin lah. Eueuh. Kalau mungkin lah. Ngan ieu bagong tiis bener ge. Si Aipong. Jadi guys, kelompok kaiji nyetakeun geus mulai rada diganggu padahal karek jam setengah 1. Ayeuna mah tinggal kelompok doaan mah nyetakeun ngan 2 urang. Urang mun labuh kumaha katingan? Iya mah eueuh settingan ieu mah saksi Real tuh loba. ya anu eta contoh nu geus eta tuh nu kagangguna wajah-wajahna Tipuh Mang panik aslina. Kakaraeun Mang. Ipong lompat Anginna moal kuat banget eta mah. sok poik-poik lah Anjing jagoana sih yuk. Bismillah mah jauh pager bagong teh aing lompat. pokona mah mun eta Tuturkeun nama bet. Aslina urang Atuh bieu ieu ka urang. Tuturkeun Bieu geuning. tuturkeun ti tukang eta mah. Guys, ayeuna jalan mana heula? jangan itu Jangan itu nya, emang rada jauh. bismillahirrahmanirrahim lah Jadi nyatakan anu kelompok kaiji mah kadua nyatakan jarang kakarek barudak kakarek ngararumpul grup anyir nyatakan encan ngajian konten kieu padahal keur kamari-kamari mah cuman 2an cuman 3an nah ayeuna mah lobaan oge kieu nya soalnya kaiji tempatna oge kaiji tempatna oge deui jeung ngadak-ngadak loba angin deui nya kurang nyari nih tak kitu ikut kitu geus ayeuna mah pokona mah urang telusuri rada lila. mudah-mudahan selamat Mudah-mudahan selamat. Ini tong po subrek. ya tanya rekayasa naon ya Ya mah realnya paling anu dipotong-potong nama anu rada iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jangan lucu. Di kelas gizinya. kasih gini di Jadi
ayeuna mah urang telusuri mumpung Candra Peuting. Widih. Wih, ya tempatnya ekstrim. Jadi tempatnya lumayan rada ekstrim. Kata Mahmad deui jeung kakarek didatangan ku kos urang-urang anu pencari kieu lah gitunya. Ayo. Kemana tuh mana sih? Itu tadi tuh Ketinggalan. palingan udah deket. Oke. Sok ayeuna nelusurin naon heula? Ayo nama orang santuy heula we di dia. Dia tah. Orang santuy heula sabari orang Ieu teh perpustakaan. perpustakaan ya guys. Nya. Tah barudangnya tadi teh. Di dieu cenah. Iya, cenah carita Coba orang mulai nama. kali. Mulai nama ti dia. Pokoknya mana di dia oke dak. Kebun awi loba. Mun ieu mun caang mah tangkal jengjeng. Parem. Bos. Senteran bos. Aduh. Wah, pokoknya mah ieu mah anu nonton pangmelikeun baterai lah. Aduh. Suprek mereka Ayeuna beli senal baterai. homi ayeuna mah senal homiped geus ganti baterai anu ripuh bos. Intina mah urang teh boga Urang nu mah menciptakeun lah Heeh. tip kasasaha. Ayeuna mah urang ngadu kawani we nyamangnya ngadu kawani jeung nu kitu. Berini asli Mulai. mulainya. Tah Sok ayeuna mah urang anu kawani urang mah boga Gusti Allah merenya. Angin. jadi ya geus aya sora-sora jeung amun urang mah mun ngajieun konten kieu mun aya nu kieu pasti sirah teh rada lieur nya. Jadi Dia ngadenge sora di sebelah kanannya di dia. sebelah dia Urang tinggal. Dia sora di dia. Tapi di pelarian daya. Salutak nu karena dia teh lah. Cuman. Nah, jadi mun ti caang di luhur teh itu tanggal gede dua hijinya sareng dua. aya makamna di dinya. Tah makam anu pangawona di daerah Cisujen khususna kontrak nyatakeun makam paling pengker Nya, kalau dinya. paling pengker. Kameramen geus mulai rada-rada panik. Tadi di eta aya suara tidinya mulai tidinya manehna rada eta ya. da Sok urang anu eta lah cenah. dai dicaritakeun mah kudu jujur mah sami abdi geus sih sarua. Cuman orang boga Gusti Allah hiji eta. Sakna orang telusuri heula nya. Ayeuna mah tinggal telusuri jeung di kuatkeun eta mah. Ya mah gampang ya. Siap. Terus mulai ngap. Terus mulai ingat. Jadi ayeuna mah berhubung Hiji malam Jumat. hiji malam Jumat terus kadua terus Tengah malam lebih. heeh. Itu nanti. Kan juga. Katingali teu. Itu tuh. Mana? Banget. Buru-buru. Aya. Wah aku kengalian suara tina suara nu tadi. Nah suara nu tadi wah aku. Tuh. Angin belah di nyaungkul. Tina suara nu tadi tapi disampeurkeun eueuh. Heeh. Soalnya angin belah di nyaungkul ka dieu mah nya.
Aya Ngobrolnya. Wa ukuk ningalian cuman teka tangkap kamera. Tadi ti dieu. Wa ukuk ningali di dieu. Pindah ka luhur, disamperkeun pindah ka luhur. Pindah ka luhur. Lain maksud arek ngaganggu. Kaiji orang ngecak. Kaiji deh mecak kawani kadua mah nyatakeun pagaweana dina nu kieu terus katilu nya gabut. Gabut lah ngomong. Sekarang ngadengin suara tuh. Soalnya baru udah rada jauh pan. Ngadengin suara di. Tadi di mana Wak baru tuh Wak? Di dia cenah teh. Baru ada urang tiis di dieu teh. Mulai Mulai panik. santai. Gabut. Tah baru dak teh tadi teh di dieu aya anu ieu cenah. Cenah. Anu nutur. Pembukaan usen aku. Baru dak rada jauh. Iya Sena. Tadi baru dak di dieu cenah. Lagi bener-bener. Urang mah mang masih kena penasaran anu di tukang. Soalnya angin oge mulai gebretan mah. Lain hujan wae angin. Ngegeledug angin mah. Angin mah sing beleduk. Meledug dah. Oh nyawa. Wes. Sampai Dina awi. Kitu dina awi. Teu beunang. Teu beunang. Kapok nih cari gina. Aduh. Mau ketangkap nih. Tadi borak di dia tapi Heuh nya. daya. Aya urang mah di dieu mah teu mencekan teuing tapi amun di Namun nu tukang tadinya asli di dia mah tepati mencak. soalnya geus mulai ngawujudkeun diri. Tah, Naon teh? hai suara. Teu wanina matahan kita unggul. Wanina nyimpinan kitu hungkul. Wanina teu jauh jeung sieunna hungkul gitu. Jadi ayeuna mah urang cobaan ka hareupna heula. Bokar. Nah ya, Akan lebih barudak mah teh enak. Kamu kok karasana asli kos itu cara tadi deui. cuman anu cek barudak teh pati eta nya. Anu surat. Nah, wanina eta sora unggul. Heeh. Teu wani nampakkeun. Tah. Lain naon? Aduh, tah hasil. Hasil ya. Wes. Naon asa loba anu Ya mah. Aduh. Ieu mah Teu wanian eta. ngawujudkeun teu. Wanina kitu unggul. Urang sakali deui muteran. Sok ngelihat sama penasaran. Mun masih kene berarti wanina kitu hungkul. Heeh. Teu wani eta teh. Urang sakali deui kana posisi nu Tadi anu waukuk ningali. Tapi disamperkeun kabur. Itu naon? Mana? Tuh. Di center wae. Tangkalnya. Tangkal. Lamun suara mah sabrak kali lah. Amun suara mah geus teu aneh. Amun nyatakeun amun karek ngawujudkeun mah anu di dieu kene. Tuh, amun Video amun beda di suasana. dieu beda suasanana. Di dieu mah asli.
Beda. Tadi di dia nya mangkuk. Di Jawa ya, Heeh. Beda emang. Cuma ke arah sana mah. yang jero Yes. Naon Di dia wae. di jeronya. Heeh. Di dia wae 2 kali. Wis, rada Rada kumaha, Man? Rada kumaha tah? ada eta ya beda. Bedanya. Halus sih, tapi Cuman wanina eta unggul. jadi amun setiap orang yang kameramen di dia rasanya beda jeung deui kan soalnya tadi geus mulai munculnya di dia ngan pedah urang mah rada jauh di ditu. Jadi disampeurkeun teu aya kabur. Jadi berhubung di urang jeung kameramen geus rada lemah, geus rada gitulah. Ngerti meureun jadi urang ayeuna mah urang balik deui urang ka pos. Asa aing di dieu bogor itu mah. Mungkin di WC aing. Asli udah angin oge ngadak-ngadak gede euy. Coba tuh mandi di dieu. Tuh, urang ngajauhan anginnya tinggali ngadak-ngadak pan. Kardi teh sih, Wush, kardi teh, angin di belah saringin unggul. kardi teh, Kadangnya tekuk. kardi teh. Dia ayau. Urang mah belah ditu. Wes. Kuk. Aing naik panggang kuk. Aya. Dia ya ka dieu. No. Mana Dia aya dinya tah. Di dia, Di dinya. Nolal dia. nol. Heuh. Ya, wanita lok-lokan. Dia aya bener. Hidung. Hidung cuk bener. Berarti anu cek ini urang teh. Bener aya. Coba. Jadi emang bener sih geus kabuktikeun ya. Amun ngan maaf makhluk halusna teu katangkap ku kamera. Moles. Wes we. Kalem. Jadi maaf makhluk halusnya teu katangkap soalnya wanina ngan kitu Ya, kieu unggul. ngan pedah ieu mah nya settingan jeung di real urang mah teu boga nanaon ngan boga Gusti Allah sakitu. Hah? Yuk. Misalnya. Yuk, jangan lupa subscribe. Realnya saya settingan. Emangnya endingna teh jurigna ngan wani ti jauhan jeung deui emang nampakeun ngan soalna kamerana teu ngadukung jeung baterena di teu ngadukung. Udah pasti kasat mang. Maaf eta mah tapi geus bulet can jadi asep. Geus jadi asep langsung soalna aya 2 nyetakeun si Nyai Kunti jeung budak leutik anu hideung kos urang. Sip, sawadikap lah. Iya. Jadi apunten ngan sakitu unggul soalna tos jam 2:30 jeung deui karunya barudak geus mulai roba anu diganggu. Kumo aing anjing mimiti. Ayeuna mah tongpo subrek like comen. Comen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.